Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Menak sareng saagami. Mana agama naon? Islam. Cing, lamun bener silaing agama Islam. Diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan leuh. Saya ditanya ge. Rukun Islam teh Aya 5. hiji, Syahadat, 2, salat, 3, zakat, 4, puasa, 5. munggah haji, mun kawasa di jalanan. Akur jeung manehnya. Genep dek mah. Lain Islam atuh. Nah, iya agama sesat. Boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ahmad Sadet. Ya. Ahmad Pegek Malaysia. Agama anu ngaku pang akhirna. Maka jeung rukun Islam aya genep. Naon hiji-hiji nasya? Syahadat, salat, zakat, puasa, 5 munggah haji, mun kawasa di jalana. Aya kagenep. Balik deui kitu teh ka dieu. Narek ngajedog di ditu imah teu boga, baraya teu boga, balik deui. Goongnya. Alah. Tong nyiksa maneh, maneh teh gawe teu boga di Arab, mending balik deui ka dieu di lemur urang. Balik deh ka imah di dieu pan syaur Nabi kayak gitu, rumahku adalah surgaku. Tapi nah itu tercatatnya. Tapi dah bener teh. Itu agama naon? Sarua Islam. Ai rukun Islam 7. Ai mana rek namahan deui 11. naon? Nyaring, manya sare wae. Tuh, dah bener pisan. Aduh, agama naon ya jelema ya.